Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang? Alhamdulillah, dinten ayeuna urang tiasa patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana salasna aya dina kasehatan sehat walafiatnya. Tah barudak dinten ayeuna urang baris diajar materi ngeunaan kaulinan barudak. Cung saha di dieu anu pernah ngulirkeun kaulinan barudak. Tangtos sadayana pernah nya ngaulinan kaulinan barudak, utamana urang Sunda. Satu acan ayeuna aya game online dina handphone urang, tangtu urang leuwih ti heula ngalakokeun atawa ngulirkeun kaulinan barudak Sunda. Tah urang lajeng wae. Naon atuh hari kaulinan Sunda teh? Kaulinan Sunda nyaeta kaulinan anu dipaenkeun ku barudak nu aya di tatan Sunda atawa nu aya di wilayah Sunda dina mangsa anu keurini atau dina waktu anu keur nyase. Tah, salajengna aya rupa-rupa kaulinan barudak Sunda. Kulantaran kaulinan barudak Sunda teh kacida seueurna jeung kacida resepna lantaran mawa kagembiraan keur babarengan kukituna kaulinan barudak Sunda teh dipasing-pasing. Nyata aya kaulinan barudak awewe, aya kaulinan barudak lalaki, aya kaulinan barudak lalaki jeung awewe. Salian ti eta, kaulinan barudak teh aya anu dilakukeun ku saurang atau sorangan, oge aya kaulinan anu dilakukeun ku duaan jeung nu diurangkeun ku lupaan. Tah, naon bae nya contoh kaulinan teh? Salah-saliosna nyaeta aya perpek jengkol anu biasana dilakukeun ku teu sahabat jalma. Terus aya oge congklak. Congklak salah satu kaulinan anu diurangkeun ku budak awewe. Salian teh eta aya sonda. Nya salajengna aya oge galah asin, tah aya hayaman, aya usum sumput. Tah salian ti kaulinan anu ibu disebutkeun masih keneh seueur kaulinan Sunda nu aya di tatan Sunda. Nah, kitu. Nah, ayeuna urang kana kuis. Nah, naon atuh kuisna? Cobi barudak sebutkeun rupa-rupa kaulinan anu pernah hidup diulinkeun. Nya sebutkeun naon wae. Kadua, cobi ku hidup kelompokkeun rupa-rupa kaulinan Sunda dumater kana pamainan. Karena aya kaulinan main gatrik. Nah, main gatrik teh asup kana pamainan saudara urang. Terus diuringkeunna teh saha. Nah, sapatos kitu nya. Mangga jawaban hidup biasa ditulis dina kolom komentar video dina YouTube. Mungkin ibu bakal dinilai. Tah barudak sakitu wae nya pangajaran dina dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalapatan. Tepang deui dina minggu salajengna sareng ibu. Semangat terus kanggo diajar bahasa Sunda. Tong hilap kedah nyarios bahasa Sundanya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.